Oke barudak, jadi urang aya cerita yeuh. Caritana naon Mang Udin? Nah kieu caritana yeuh. Jadi kan urang teh tadi teh keur masakeun dakto nya istilahna mah. Bereslah masakeun dakto. Dakto teh naon Mang Udin? Plastik gitu kan. Soalna keur penghangat gitu sakedeung di musim dingin gitu. Keur penghangat di jero hos tah. Singkat cerita urang teh arek di ujung hos kan urang caritana. Arek ka hareup hos ka pantau lah istilahna mah naek neuneun dakto atau plastiknya. Pas urang teh keur leumpang leha-leha ku sabab naon cangkeng euy beunang soalna turun ungah wae teh heueuh lah cangkeng beunang asli da awak urang jangkung gitu kan. Jeung kaduana kan aya pembatas beusinya heueuh paragi keur nangtungkeun awi kitu nya supaya ngeunah lah naon sih ngaliwing tomatna gitu nya supaya narangtung lah tomatna gitu. Sedangkeun si jangkung beusina teh 180-an nya sedangkeun jangkung urang 183 otomatisnya babalado wae soalna urang sering lah di Badung we sira teh mandakeun diri anjir asli sumpah. Tadi dinya urang teh bari nyantai we da sieun di Badung teh sira gitu kan tah nyantai aya dunungan asup yeuh ka hos teh nanyakeun ka urang, "Din," cenah, "ka dieu," cenah, sampeurkeun ku urang teh tah sampeurkeun bari neuleun dakto teh. "Geus can," cenah cek dunungan teh, "Geus," cek urang teh tah geus kitu teh meureun, "Maneh cenah leumpang kudu gancang teu meunang kitu, amun kitu mah sawa jeung teu digawe maneh cenah." "Anjing," cek aing teh dinya aing langsung syok. Kusabab kunaon? Eta teh ka leumpang leung basa ari pagawean mah da emang wajib gancang di Jepang mah nya ngalumrahkeun. Eta ku leumpang aing teh ka pat diitung, sedangkeun orang Jepang na mah teu dicarekan si anjing mah goblok teh cai aing teh geus dinya teh mun minta hampura lah gitu. Terus mana ngomong deui yeuh, ngomongna kieu barudak, "Amun semisalkan kitu wae maneh moal dibere duit cenah, moal digaji." Anjing leuwih sok di dinya aing mantapkeun. "Heueuh," cai aing teh hampura deui cai aing teh, "Heueuh heueuh nya geus lanjut gawe," cenah. Tah anjing ceuk aing teh tepi ka leumpang-leumpang eta pat di nah pat diperhitungkeun sanggeuleuh di ujung hos tepi ka hareup hos teu nyampe samenit barudak asli. Ku leumpang oge aing mentak teuing boga dunungan teh aing pelit-pelit teuing aing ngarudet euy. Tapi nya keur bager mah nya bager we merek wae kitu nya tapi keur pelit mah nya pelit si kehead mah aing. Untuk masalah pagawean mah pelit sia teh mah asli sumpah. Teu ngarti aing. Nu leuwih parahna deui aya barudak yo. Di part 2 kayak kurang dijelaskeun di diceritakeun ieu. Oke. Well pokona mah aing boga dunungan teh rudet.